Kaget nirah ingkang Prapta Dadayu ingkang lagya pinara lagya ingkang pinara Mahacipta Arjuna ingkang saweg tumekawon tening keraton jeung alamani kairing dening kasepuhan Sri Nalendra sangat kaget nutakinya pengantikana mangkaten Sri Nalendra Kresna Yai haturan sasumpingelan Kakang Semar amuing haturan sasumpingan waduh laturkeun haturan panyuk jeung raja paulan Raka Betara Tepi Nordama ngahaturkeun seunuhun laksa ketika bingahan karena pemagi Raka Prabu kalayan nyangakeun semua pangabekti ku nyuk panjenengan Yai ditampi seunuh deui ditampi jeung rai daud timbalan kasepuhan haturan kasepuhan Kang Kakang Semar ieu jisim abdi nu aduh ayana marot mati Kang Sinangno angen kelor wahreo dempek demong Surabi doma bapa banara ku anak hatur seunuhun kana pembagi kalayan nyangakeun semah pangabaktos di simabi kaulanu abdi ye nun ti pakampungan ditampi seunuhun Kang damang pangestu dina waktu cuma pangestu nya kitu we sun cager-cagerna di pakampungan manawi teh astra jeung asrang dawala teu dicanat ih nuju repot nuju maratkeun mopok gitu teh sun atuh kalihna ti kitu tina naon rupi kalepatan Ageng Srengalit Agung Sewu cukup lumur Jemar hapunten anu kateda atuh sami bae saling maklum Kakang atuh salebeuting ti kitu teh kirang sareng jelangkung ti simabi teh ngiring ka Gusti Pangawulaanu dina rasadeun nyangakeun bobot pangayon Cimang Taraju hatur tiwas gayan di amarta waktos ayeuna kaulanu jadi kaulanu kula saperkawis akang teh ngahaturkeun rasa kasono Tepi Nordama sami bae sami manawi teh nu kalihna teh kitu akang teh bet asa reuas kana mian sumping ti nagara ka nagara teh kedah aya wartos ti awitna ieu teh aya kajanten naon purwa sumping ti amartaka jeung alani aya naon ieu teh nu asa reuas kieu nyangakeun saurkeun Raka Betara kaulan kurarai cabe saurkeun saperkawis
Hapunten anu kasuhun kana miyana tamu ti nagara Kedaya wartos ti awitna ieu dugi kagarata kudu hapunten anu kasuhun. Wah. Atuh taya patna. Kalina ti kitu uningakeun dina waktos ieu purwa dumekeus Raka Prabu teu damang wales parantos aya kana 2 sasihna dugi ka waktos ayeuna. Aduh. Aduh. Parantos 2 sasi kaulana. 2 sasi dugi kaena teh. Nah, da melari lanong bengkak kaler, bengkak hidu, bengkak kulon, bengkak wetan. Dukun lepus mintul pangaweruhna paraji sakti temuni pangartina. Waduh. Dupi panyawatna teh naon? Panyawatna kaula nu teu tiasa kasungsi nanging siang tega kana tuang wengi tega kana kulem diserangan ku ngabisu teu sasauran. Karah teh kitu. Eta kudu aya dina serat kabar ya tuh. Kitu nu daya kasepuhan. Sagabining ti kitu uningakeun pun bojo Subadra leungit tanpa hilang tanpa kerana musnah ti karaton parantos sasasi satengah dugi ka ayeuna. Itu kaulan atuh Subadra daya. Waduh. Kejar meneng. Ia meneng Gusti lagi konira. Nyar sakawis pinun sapelamangan kejar meneng Gusti lagi aku nirakang miarsa ya kang sami miarsa petenge penggalih lir kalimpunan mega bidara workin kang mega wirukan sawise mendangan lagi ya kan sami ingkang pada biasa sinarena sakedapan boten awan sumarganepun hemeng penggalih tutayasinya dangu-dangan dika. Aduh, Sumbadra. Iraha ieu teh kajantenan. Waduh. Parantos sasasi satengah dugi ka ayeuna teh. Kitu manawi teh. Parantos sasasi satengah teh ayana kaulana. Aduh. Salbeting ti kitu. Mugi Raka Prabu meninggalih kanggo nangtoskeun pituduh di mana ayana Nyi Sumadra upami aya nu nyanak di mana jeung satrik pangindra jalana nah bakal kapenas deui atanapi moal. Kalihna nyuhunkeun widina dina sabekting Raka Prabu teu damang wales. Rai teu ngabantun ieu anu parantos kengeng nyerat nyuhunkeun tawisan Raka Prabu saprekawis rayi teh nyuhunkeun widi rena bade ngistrenan Raka Prabu teu damang margi masyarakat teh dikantun teu damang ku Raka Prabu teh jiga anak hayam dikantunkeun ku indungna. Aduh moal teh kitu jantenna cing garoceak ena teh masyarakat teh nu kitu nu kalihna teh kitu dina teu ayana Sumbadra rayi teh nugaskeun ka Gatotkaca supados usaha milari ka kaler ka kidu ka kulon ka wetan nanging Gatotkaca teh dugi ka mangsa ayeuna usahana teh nihil dina rasan di aya hubunganana sareng kacampolehkan gawena. Janten itikad rayi teh sagabina ti bade ngaistrenan Raka Prabu janten raja di Amarta dina slebet di kantun teu damang kumantena rayi anu bakal janten raja
ngadiokan kursi mimpin negara katut masyarakat oge nyuhunkeun widi kanggo mecat Gatot Kaca dina jabatan bahureksa ti sipil jadi kepala daerah bade dilirenkeun ti Madang Tengah ti militer jadi kepala angkatan perang negara bade dilirenkeun tina tulang punggung negara sakitu ieu nyuhunkeun ditawis bae serat kaulan muga dina widi Raka Prabu kanggo gowes rai di mana aya patrosan ti masyarakat kalayan ti Kakang Bima anu nuju usaha milari landong nepangan mahaguruna Dewa Ruci dina waktos anu kalangkung nyangakeun nya teh nu disuhunkeun teh kaweningan galihna nyuhunkeun ditawis ya teh kanggo fakta kanggo bowes mana kitu ulah ka dina masana Gusti Bima Sumping tina usaha milari pilanongeun ulah dugi ka timul benu galihna sareng Gusti Anomna kula sadewa anu dedeheus karamawana ka manaraka nyuhunkeun katerangan pilanongeun supados ditawis we ku dampa Gusti jabi ti kitu jisimabi ka ieu ku ayana indung barudak asa benten dina waktos ayeuna teh benten kumaha karuhun ina da usik bari nyuhunkeun diserahkeun usik bali nyuhunkeun diragragan talak jemras jemris gok teh sareng jisim abi nu tara ieu nyingareupan bujeng hingga sacara biasa sok ngasongan cai ieu mah henteu mana kitu lagi ulah kula nah ieu teh lepat kuping akang atanapi kumaha saha nu bari dipecat teh Gatot Kaca kaulan bari dieureunkeun we tina gawe margi dina ngajalankeun kawajiban teh suntaeur pisan kaya pisan tanggung jawabna dipiwarang milari Sumbadra dugi ka mangsa kiwari nihil ieu teh nganu hartos digawena teh campole bari dipecat we kurai dina waktos ayeuna sinana kresna kemeng galih nu tengah kinya dina rasan dieu teu tiasa sasauran sakemek dimargikeun kaget samirengna asa teu wajar sekupami kresna nyubadanan maksad Arjuna munut tawisan baka maksad Gatot Kaca margi daya hakna kitu katang tuana nambika ke Kang Rai baulan kula dina rasan dia para malum kasukun kapunten anu kategar sampai kawis rai munut pituduh di mana ayana geus mata rasan dia tiasan kajawab ku akang baulan rai parantos nyaurkeun sarta ieu ningalikeun seratan supados ditawis ku akang yen netrakeun rai maksad ngistrenan Kang Rayi Prabu anu nuju Tedaman kalayan maksad mecat Gatot Kaca dina jabatan kepinu dina rasan dia akang asa teka-teki naon hubunganna akang sareng nagara Amarta upami sakit tinggal kana katangtosan tauh timalan margi dina lalaga Gatot Kaca dilantik akang ngomong sakadar nantoskeun usulan ka dewa supados Gatot Kaca dituduh atawa dijadikeun kepala angkatan perang negara sarta akang mangan sakadar nyaksi dan nantukeun nasib Gatot Kaca janten kepala angkatan perang teh ku ayana abdisna dewa oge ieu teh widina ti Kang Rayi Prabu Yudhistira naha nganggo nyuhunkeun tanah atanapi tawisan teh akang baulan kula dina rasan di rupina bae rupina akang teh asa ampun paralu sanes teu nagrahkeun ka dedeh Kakang Rayi teu nyubadanan maksad Rayi nanging akang teh asa gila asa teu sangem dina nampi tuntutan ti Mahotipati jigah naon akang teh hiji petugas ngaluluhuran pemimpin ngaluluhuran dewa anu tangguh amuing kitu dawuhanna teh oge kita asa teu payus akang kerah nangtoskeun tawisan rehna nawis supados
Kang Rai nyistrenan raja dina Slebeting Kang Rai di Siratedama. Ieu kanggo pakak Kang Rai Bima. Atuh teu matak naon upami ngantosan sumpingna Kang Rai Bima dina mangsa anu bakal dumungkeun. Sabab akang teh teh bakal mayunan iti Santi Bima. Upama seuk akang nangtoskeun tanda tangan dina waktu ayeuna bari sareng akang nya tujuan kana ayeuna pamecatan Gatotkaca. Coba gali. Baulan kula ieu hujan termargi nu. Bangintun dina waktu dilantik ieu teh disaksi ku masyarakat. Disaksi ku rakyat saraya. Ayeuna kedah di tawis ku Raka Prabu dipecat sacara kitu bae tanpa katrangna umum ieu teh tangtus bakaya icisan ti umum. Tah ieu hujan termargi. Tapi noda mah ya teh dilantikna teh ku aya dasar musyawarah kitu manawi teh nu. Leres teh apa? Ya teh kedah aya dasar musyawarah di masyarakat. Janten paralun bae akang teh sanes teh deudeuh. Sanes teh nyubadanan kana pamunut moal tiasa akang nangtoskeun tawisan upami seuk kieu jalana. Raka Prabu ulah raji dina rasan dieu tina perkawis tuntutan ti dewa atanapi icisan ti masyarakat mah rayi ge tanggung jawab. Oh percanten. Nanging kumaha upami segera Bima nuntut ka akang, rayi nu bakat tanggung jawabna. Ya teh mah tiasa kitu bae. Tangtos akang teh bakal meunang tuntutan jabati didakwa ku Rayi Bima teh bakal meunang cuprakan ti Mahotipati yen akang teh batara ngajalankeun kewajiban sawenang-wenang. Komo lamun aya tuduhan ti masyarakat mah daek teh daek sanamureun Kresna teh keunaku osolan Kang Rayi tepi ka jauh-jauh misah nagara Jawadah tutung birita sacarana tepi ka milu anil neken atanapi nana tangan pikeun matsat Gatotkaca. Jadengkeun Raden Gatotkaca teh dipideudeuh ku masyarakat. Amuing parantos jadi Senen kalemekan. Jadi rebo pangobrolan hiji kepelangkatan Pramudi Agung. Taya. Janten akang teh moal tiasa. Kajabi upami seuk aya widi heula ti Rayi Bima, ti Rayi Nakula, ti Rayi Sarewa sarta atas nami ti masyarakat. Hasil tina musyawarah. Nemeh akang bakal ngahaturkeun usulan ka dewa. Moal wara nangtoskeun tawisan, tapi akang bakal ngarongkel ka dewa naha widi, naha ieu teh tiasa dilaksanakeun ku Mahotipati yen Gatotkaca dipecat tina jabatan. Margi Gatotkaca dilantikna teh teh uguran dewa. Amuing kitu geuningan nyangakeun. Kitu marawi teh ulah benu galih bae. Sakmaha dawuhan Gusti Prabu teh kitu. Raka Prabu ulah Rayi ieu mah wening galih nawiskeun nyaah ka Rayi, nawiskeun deudeuh ka Rayi mangga we supados ditawis tanggal war upami aja itu ieu. Wah, moal tiasa. Sakali moal tiasa tetep moal tiasa. Bade ditawis atanapi moal. Tadi bade ditawis atanapi moal. Sakali moal tiasa tetep moal tiasa. Gila akang gimana dituntut ku Mahadewa. Pinas dikersayang tumampara. Arjuna penuh galih nu taya kinggana raraina dak tumadak. Geuneuk jiga beusi atah beuli. Lajeng bae masab berdama. Masab ingkang bakal nu gajanga Kresna. Sing warka pitangkis laki amal syat yuduh. Atuh.
Raka Betara amuing aduh waduh Raka Betara kumaha itu juga kieu aduh ya teh naon lagi bade nawis moal nawiskeun salira nyaah ka kaula upami nawis nanakeun salira dedeh ka kaula upami kitu salira teh nangtoskeun pecah sareng kaula upami kitu salira teh leuwih berat ka si Gatot Kaca tibatan ka kaula aduh tadi paralun malum kasuhun hapunten anu kateda teu kira sareng teu langkung akang teh sanes magatkeun sasarerekan sanes teu nyaah ka rai ieu teh ku ayana deudeuh akang duwi ka kieu teh ku ayana berat